sedangkan anak bakal niru akhlak indung jeung bapak. Julungkeun sindaikeun ini kamas berjamaah abdi rumah tangga baro boga anak sarole mun leuleus salaki bere pitam mindaikeun berjamaah mun leuleus ku ibu salaki sing loba dibere sumanget ari kabudak ngajulungkeun sila berjamaah ari bapana kalah nonton Persib aya nu kitu lain pula kan nonton Persib da eta mah karesep akang jeung karesep salaki abdi ngan waktuna berjamaah mah TV teh paruman sok akang kali itu ka masjid kajen da Persib moal budak-budak ka masjid nu sae nonton bola nonton Persib di Senayan atau dina TV na kursi laju pupujuk tong laju dina TV rek kumaha wujud cengeng cai lalu terang ibu gumayot sok naon ai gumayot teh gumantung kapan setiap anu ngagayot pasti sok bantu bantuan kang nyorak kang setiap anu ngagantung pasti setiap anu ngagayot pasti gitu minyak lantung minyak tanah nu ngagantung matakngeun bapak nu jadi salaki tong nyabirakeun ka pamajikan bapak ternyata di wanita ada satu kesakitan yang merasakan sakitnya wanita tidak mampu dirasakan oleh laki-laki ketika ibu melahirkan. Betul? Hai laki-laki, jangan pernah menyakiti hati istri. Kalau bandung kebrok berarti loba korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka pare ngalana dibaraseuhan. Duka tarunduh duka narungtut sarare nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana diperhatikan manawi kerharudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salam na tetamat kabeh. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malawung ajaran sakali sia bade diwaler jalmi aya jurig aya jalmi mah dinu caan naos teh jurig mah dinu caan masih keneh kosong serlahan itu makalah dinu poe calikna berarti eta teh nyumput pasti aya jurig mudud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teka paksa. Haji Sulam di imah Ceu Isah nu ngajawab salam sing laleungit ka susah. Aya nu susah, nu nuju bingung, atawis da jalmi nu bingung mah keur ngaos teh kieu. Nuhun, ari keur ngaos mah teu kenging ningalikeun ka bingung, teu kenging ningalikeun ka pusing. Teu kenging ningalikeun ka susah sekalipun urang di rumah banyak mas. Tapi sakalian keur ngaji mah urang teh kudu loba sedekah. Kumaha teh teu nyarana mungkin.
Haji Sulam di imah cenung nu ngajawab salam sing ditebihkeun tina kabingung. Hiji deui aya ragaji di imah Ceiro nu keur ngaraji mugi-mugi tiasa arakat haji jeung umroh. Masya Allah, amin ge meuni tari. Berarti ibu teh hoyong ka Mekah. Terus daftar. Dan tecekapu hoyong, tecekapu amin ari ka Mekah teh. Sabab lamun ibu hoyong ka Mekah syarat nangan hiji kedah aya dukungan ti salaki. Punten dah duit geus digunung-gunung terus aya saongkoseun geus aloge teu ngadukung salaki teu ngadukung da moal angkat eceut teh da istimah kedah aya ridho ti kedah aya izin ti matak ibu teh kedah janten istri soleh nu pandem nyenangkeun hati komo ayeuna balik ngaji hareupeun salaki teh sing daek ngadang danan diri ladang ngaji. Wadangkak diri dandanan diri pada ngaji dangukeun cariosan salaki wadangkak salaki ge lain si atau eucieun pokoknya balik ngaji datang ka bumi na lawang pantok ieu bedu cek salaki teh itu ya maka kak hidung keur hidung teh tutung. Didoakan ibu-ibu nu ngawal resala mudah-mudahan arawet muda. Ngan ibu-ibu nu teu ngawal resala didoakeun salakina sing kengingkeun mamah muda. Si Bapak amin jika eta ada harapan. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Al-ayat sadaqallahul 'azim wallahu a'lam bi muradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasi khisalin hubbillah wa hubbi nabiyikum wa qiraatil Qur'an. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Niti wanci nu mustari kersaning Rabbul Izzati nu nyarengan ka urang sadaya dina ieu wengi tiasa kampariung jalmi-jalmi nu benten-benten profesi oge benten-benten potensi bingah dina ati sanubari sabab ieu jalmi ditingali nu hadirna langkung ti hiji di antawis nu hadir aya pameget, aya istri, aya kaum buruh pegawai negeri, aya para pedagang sareng para petani. Bahkan tos teu direg deui dina ngaji seseueurna nu hadir pemain inti bukti aki-aki jeung nini
Jemi panitia hajat masih hancai ka abdi dina meja mung sarupi biasana dibatur masuk ke rupi-rupi. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi nu maksad angkat ti bumi bade tolabul ilmi ngabandungan ceramah ti para ulama jeung ti para kiai terojol nu masih hancai hiji deui. Mugi-mugi sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat kenging syafaat ti Kangjeng Nabi. Kirang kompak amina. Sanes ayeuna tadi awas sahawai jalmi di mana aya bahasa kalimat abdi nu kadua kalina ngandung doa mohon hoyong diaminan ku sadayana. Siap? Bingah nu tayang hinggana dina wengi ayeuna Bapak Sohibul Hajat sakulawarga saha namina? Bapak Agus sareng Ibu Yuni. Bapak Agus sareng Ibu Yuni sakulawarga dina wengi ayeuna saja syukuran ka Allah Subhanahu wa taala wireh ning putrana dina dinten enjing bade dihitanan leres ibu bapak. Nu hadirna dina wengi ayeuna jumlahna langkung ti dua ieu warga nu hadirna aya ibu-ibu jeung bapak-bapak, aya para pamudi sareng para pemuda, tokoh masyarakat terkemuka, rakyat aparat desa. Bahkan cai alhamdulillah ayeuna mah dina meja tos aya dua rupa, aya cai herang, aya cai entengan. Hapunten Bapak Agus dari batur masuk aya larutan penyegar cap kaki 3. Moga-moga keur urang sadayana nu ngaos dina wengi ayeuna sing parayus munggu Allah taala di dunia urang jaranten jalma anu bagja bari tarakwa. Moga-moga sadayana nu keur ngaos dina wengi ayeuna ku Allah dijantenkeun ahli surga. Ajib, ibu hoyong ka surga. Oh, nu hadir sanes ibu-ibu unggul. Di antawisna ibu dipalih dia aya ting parantul ngajarentul bari agudun. Di dieu aya jalmi anu ting parantul dipareci bari kompak bari ayeuna marake karopeah. Bahkan sapali mah dipaih ditu ibu jalmi teh geuning di dieu mah keur barunga dipaih ditu mah seueur aya nu keur karasus ting kasus naon naroong dina pager jiga di sel tahanan. Itu teh bapak-bapak sami ibu jalma sami masih kena aya nyawa. Punten abdi bade naros ka ibu-ibu heula, ibu hoyong ka surga. Tos Pak irung nangan 5 ari bapak hoyong ka surga. Surah laki surah jin ngagerem tepugu kang hoyong ka surga. Maka alhamdulillah ieu nu ngawas teh dipayun abdi teh istri wungkul. Sabab kunaon abdi lamun dina pangajian sok hoream dipayunan ku bapak-bapak hiji lalaki sok hese nyorak. Uhun matak lalaki mah teu aneh disebut nage pemain beku. Mun istri pemain baku. Matak di mana-mana rame acara suasana semarak anger lain ku lalaki tapi ku awe. Sok di dieu ibu nu hadir ngaos ayeuna seseueurna lalaki awewe. Awewe nu garaneng. Nu sok rariweuh. Nu sok babari kabinta ku tiung batur. Nu sok ulang ilik kana pangeusi imah batur. Nu sok babari leweh. Nu sok epes meer teu kaop salaki teu boga duit. Nu sok nganyuk tara bebeja. Matak dina neraka ge lolobana. Alhamdulillah. Dasar hirup teu areling kana neraka syukuran alhamdulillah. Naudzubillah geuning. Nuhun aya larutan. Da meureun abdi teh disangka keur barusuheun. Apunten aslina ieu teh abdi teh tunuh ibu. Tunuh mah moal hade ku larutan. Ih, tunuh wajan barusuheun. Yang sariawan. Berarti tunuh mah kudu kunaon nubarna? Sare. Ku sare. Ngan minuman penghilang rasa ngantuk adalah apunten Pak Agus, abdi mah sanes nyuhunkeun ngawartosan. Aya teh aya kopina.
Sekurang teangan heula. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu oh kopi. Mohon ibu tidak usah tepuk tangan, karena saya tidak mau merepotkan, kasihan. Apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran? Lanjut. Wihandai pada naros ibu hoyong ke surga. Ieu teh lemur naon namina? Tong ujung-ujung teh urang bojong gede katelahna abdi cek urang di urang Pangandaran sami Bu. Urang Pangandaran jalmi nu Islam nu non muslim ketika dipilih ibu hoyong ka surga jeung neraka, jawaban hanya satu, hoyong ka surga. Terang ibu jalan ke surga. So, mun terang-terang mun teu apal ku abdi bade diwartosan, ibu terang jalan ke surga. Uyos diwartosan? Kieu sok barengan. Ka mana mah jalan. Tarikan. Tong ditahan bisi setruk je. Hayang nyorak ditahan bisi batu. Sok bekaskeun Bu, entong ditahan. Ka mana mah jalan. Bisi ibu kurang yakin Bu, coba ketik dina Google Map. Sabab abdi datang ka dieu ka Bojonggede asli Bu, mun kudu abdi susumpan demi Allah abdi teu apal. Dijemput teu geuning dugi ku panitia hajat di Pasihan Serlo. Akurat ibu dugi ka dieu, tapi si ibu kurang yakin ka abdi, tinggal ketik dina HP dina Google Map judulan Jalan ka Surga. Bakal aya nu muncul ngajawab, ada. Siapa yang menjawab adalah Ustadz Ali Yutubi. Engke dibaraca kurang Bojonggede saha nu macana nu baroga HP murid-murid Facebookia jeung murid-murid TikTokia. Kieu jalan ka surga ibu. Ka mana mah kompak jalan lain kitu. Keula tong wakasok tahu bari salah. Ka mana mah jalan ka Jogja. Ka dieu mah Bapak kapalihoetan. Ka mana mah jalan. Sok atuh barengan jalan ka surga. Ka dieu mah alah ibi kapangajian kapangandaran. Aki-aki araredan. Jalan ka surga kapangandaran. Irup tetong nyesatkeun babaturan. Di mana mengikat terangan jeung dalil firman Allah ibu eueuh nyaritakeun jalan ka surga kapangandaran. Jalan ka surga maka pangaji. Yeuh ibu ari ti bumi ibu angkat ka dieu bade naon? Sok sintarik bade naon? Yeuh abah abdi mah teu hidup asli dipelongkeun ku abah menirido teu pieun kana om di jero pager. Sok dayakin abah lamun nu di dieu anyeceung dina panggung di luhur jeung celing nu keur nyekel mik nu keur ceramah lamun anu ceramahna ni yakin abah moal ologok kitu. Coba tadi geus beureg hujan, yakin abah lamun ayeuna dina pangajian rutinan kapkeun beureg hujan da moal mangkat kana pangajian. Moal mata kapunten Kang, salaresna abdi teu bungah dipelongkeun ku abah dina lebetihan pager kitu. Bisi abah ti bumi ka dieu salah tujuan, bisi akang ti bumi ka dieu lepat pamaksadan, ternyata kunaon akang ka dieu semangat belaan ayeuna kahujanan, si horeng datang ka dieu abah, si horeng aki sumping ka dieu lain bade ngaji, tapi karena penasaran hoyong ningali abdi. Aya nu kitu aya. Belaan kudu dinu poe
ngaji mending keneh nonton Persib dina TV kan. Bo naon sababna karunya ka ece sok ayeuna jawab jujur ibu ka dieu ku Pak Agus kudu hajat dibere duit henteu tok cing tarik cek si emak bodoh nu puguh mada Agus teh hajat jaba budak narek digitan kurang nu kudu mere duit leres teh cek berarti ece ka dieu ku Pak Agus teh diburuhan ece ka dieu kudu hajat teh dibere duit ku Pak RT sami geuning mini belok belan abah ka dieu huhujanan si orang karena penasaran tong dina YouTube bungkul hayang ningali aslina lain rek ngaji omat ece piceun sifat eta piceun niat eta bisi urang ku Allah teu dibere pahala sabab lekah sampean kepat pandangan menuju kana tempat pangaosan meskipun hajat teu muruhan Allah bakal muruhan kanu angkat kana pangaosan naon buruhna dosa dihampura. Alhamdulillah. Bantu sampean dilengkahkeun kana pangajian mah lengkahna jadi ibad leungeun dikepatkeun kana pengajian mah kepatna jadi ibad bujur diukna dina ngaji mah diukna jadi ibad lengkahna jadi ibadah lempangna jadi ibadah diukna ge jadi ibadah nundutan cek saha hari aja bisi aya nu nundutan mending kene sare naon sababna Bu karpet kosong da abdi mah moal nyarekan bisi ibu tunuh rek boleh rek tiberoge silahkan teu rugi keur abdi da ibu-ibu keur ngaji nundutan wajar ngan lamun abdi keur ceramah di panggung nundutan eta mah kurang sare Gusti geus teu sopan kalau ceramah nyebut kurang ajar ari ece keul pedah naon ka abdi eta nyebut kurang ajar nganu yos ibu abdi mah muarek amek muarek keul muarek kundung ku ibu disebut kurang ajar da abdi mah teu rugi anger wangsul mah abdi ku Mang Agus bakal dibarokahan hirupnya nyamuanan cicing eta mah urusan Mang Agus dibayar syukur henteu we piraku. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan ibu nu angkat kana pangaosan satu langkah dua langkah apalagi beratus-ratus langkah ibu menuju tempat kana pengajian dosa urang dihampura ku Allah amin ya robbal mangkani urang teh hirup rumah sak seueur do komo ibu-ibu mah panggede-gedena dosa kunaon awewe gede dosa sabab awewe sok gede hilap aja sudah gede hitut mata-mata jadi dosa terus layang gitu pak ulah ditahan-tahan bahaya jadi penyakit aduh cek jadi jalan ke Sunda teh angkat ke pangaosan tong geura ibu angkat ngaji sok aya di Lemur Bojong gede pengajian rutinan muludan rajaban sholawatan marhabaan yasinan tahlilan aya nu marawat sok tahlil ulah nu marawat banyak nu marawat tahlil oh berarti ieu aliran sesat ya nu marawat tahlil aya nu hirup arudud Ibu kapihan tuluy dipihormat kersana pengatur acara MC Master of Ceremony terus dipasihan kopi nuhun atur nuhun ka Agus tunuh tetos damang asli nabu abdi mah dak moal ngabobohong diri kieu teh abdi teh peuli angen ada bohongan aya kudu hajat teu ditabisan tuang atuh da asli nabu peuli kieu teh menahan rasa kepedihan dalam perut biasana ieu ari peuli angen mah damang nanti kuyakul biasana mah bener iya masalah cek abdi cek medis ya mah Bu cintai ususmu minum Yakult setiap apunten ka Agus da teu sesah da caket ka warung untung ya pamong teh deket ka warung
ke jam 1? Silakan ibu wios, saya tidak wios. Dan lamun ibu-ibu diajak ngos tepikeun ka jam 1 siang, ieu teh ciri ibu-ibu resep ngabohong geuceuk. Alhamdulillah. Atur nuhun akang, da aya kurma di mana-mana ge sapak teh 5 sanes 2. Sanes 2. Kuwi mah dibatur. Jeung tukang warung teh padahal mah da dibayar ieu kudu ajaknya. Masya Allah, bayaran, tak catatkan, Cak. Catatkan, dia pastikan buat Mang Agus. Atos damang, peri angen dengan dia lulus tumur. Dan tenang, lulus tumur mah, uruskan enak. Biasa mah damang nanti pupuk kali sweet, biasa. Pinah warung karena meja ke panggung. Aduh, nasib MC mengece awalnya tepayung karena erang-erang aja. Tapi kita tadi ngacaprak kita. Nuli dihormat Master of Ceremony MC pengatur acara protokol. Ya MC nanti Ustad. Kenapa saya berbicara Ustad? Apakah saya sudah kenal? Tidak. Beswawuh henteu terang lagi ayeuna geuning menikat nyebut Ustad karena terpancar aura keustadannya. Itulah aura Ustad mah beda Bu, beda jeung aura RT aura-auran. Aya Pak RT ini RT na istri pameget. Untung teh nyebut Bu RT nah gimana ke bapak. Nah turun Pak Ustad MC kersana al-mukarram kasepuhan dipayun di dieu teh mama almarhumnya mama saha namina teh Mama Masdi Bapak Ustad Masdi diteraskeun ku putrana Ustad Ujang tos ngantunkeun itulah ibu kehidupan tidak akan selamanya. Urang teh nuju ngontrak di alam dunia teh. Nabi WG yuswana 60 tahun. Berarti lamun ibu ngetang yuswa Kangjeng Nabi 60 tahun, mun ibu ayeuna yuswa 62 tahun, berarti satahun deui. Uluh cepet teh mun geuning abdi mah 63 tahun kurang sapoe sadinten deui. Geuning namina kantunkeun mabuk namina wafat manamina maot. Engko wafat engko maot da beda-beda. Jeger modal. Tukang gapleh modal. Tukang nguseup uun nu beunghar pae, nu miskin pae, kiai wafat. Pupus awas menyebut pahit kan kiai menyata bisu sakuring awak. Tingali Kang Ajengan Kang Ustad Ujang usia masih keneh muda. Teu beda we ibu teu benten sareng Ustad Jepri Al-Bukhari. Ibu siapa yang tidak kenal Ustad Jepri Al-Bukhari? Dai jutaan umat saha nu terang ibu ka anjeunna wafat ngantunkeun ibu teu udur heula alatan kecelakaan. Itulah ajal menjemput kita tanpa memberitahu. Beteuing ecek nu dipayun, beteuing Bu RT nu dipayun, abdi nu dipengker, atawa sabalikna abdi nu dipengker, tukang son nu diheula. Di mana ya tukang son cicingan? Da sok pangwatirna si tukang son aja. Digawe panglilana, sok raja bari nu ngadoakeun. MC kita tadi ngacaprak ngadoakeun teu ka tukang son. Eta nu pasidak kampus nu ngadoakeun tapi
kalau sambutan nu korit teu ngaduakeun ka tukang son padahal tukang son teh agung jasa mata ku abdi marek didoakeun mumpung jemaah kompak keneh Ibu Aminah tukang son sing ka surga amin bareng jeung salon-salona cumang pangul we ibu maut bah ngadadak pasti ibu aya nu apal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun malaikat Israil mah tepat nyabut nyawa ka urang sadaya dina waktuna penting cengkek wih ti dieu urang dicabut nyawa ku Allah ngan leuheung lamun ibu ayeuna keur ngaos dicabut nyawa ku Allah bari hate keur malakas ka Allah bener urang keur ngaji karna Allah komo bari macakeun kalimat la ilaha illallah maut ibu jeung bapak husnul khotimah teking waka amin da sakarat di acan insya Kang ajengan ujang masih keneh muda usia na 30 tahun Masya Allah asa dirau kelong muncul kalau baheula mah teu udur heula maot ngadadak itulah Ibu Ustaz Jepri geus sami aya deui geuning artis ge nu maot ngadadak darso nu ngalaguk mapai jalan satapak maot teh ngadadak teu tegering heula kunaon darso maot ngadadak capeun mapai jalan satapak dicarekan tuh mapai jalan satapak kalah naik kalah tanyakan burangrang reka naon tanyakan burangrang ditempuh majarkeun teh cenah rek nyusul ka Bogor jauh bari mawar bodas teu nepi ieu darso kaburu capeun akhirna ngagoler dina amparan sajadah umur manu Allah ece nganti ayeuna mah urang duakeun para kiai nu neraskeun perjuangan Kang ajengan di dieu Kang Agus nu neraskeun teh nya nu hajat ayeuna duakeun sing sarehat para kiai para yang yuswana Bu RT ngantunkeun mah teu hariwang untuk kamu RT we atuh karunya ka RW aja Pak RW mana Pak RW terus ngantunkeun duduh tinggal Bu RT sok ibu tukang son we lah karunya ka Ibu RW bae ka Ibu RT tukang son mau dipayun moal hariwang ceuk Kang Agus Ustad nu hajat bisaeun jadi tukang son bisa aja kelebihan ustad mah jadi RT hayu kelebihan ustad mah jadi RW hayu jadi tukang son hayu tapi lamun Kang Agus ayeuna ngantunkeun ti payun siapa yang akan mampu menggantikan tukang son mah bisa matak lamun dia sama nawar ka Allah geus tukang son we heula tapi teu menang hayang-hayang kita mang tukang son maut maka bege bakal urang sing husnul khotimah maut teh nya amin ya robbal kadang nitip kalimah la ilaha illallah yuk sareng-sarena baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha tarikan sadayana kompak la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma shalli wa sallim wa barik katur nu dipihormat aparatur pemerintah tikawin Bu RT ieu teh leres Ibu RT nu janten RT na teh ibuna carogena ibuna tuh itulah kelebihan wanita jadi RT ge bisa abdi ge lamun hayang lamun ku Allah dinasibkeun jeung Allah ayeuna marengkeun doakeun we ku ibu abdi teh hoyong jadi presiden amin atuh abdi janji lamun abdi jadi presiden Bu RT jadi menteri agama jurusan pertahlilan Ibu RT nu taraera tatalete Ibu RW nu sok rancage daek nyontohan gawe Bapak Haji nu tuh ibadah ka Allah anu pinuji Ibu Bapak guru nu pantes diguguk payus ditiru jamaah sadayana para pamuda anu jembar dada para pamudi nu jembar ati wabil khusus Saibul Hajat Saibul Walimah Kang Agus sareng Ibu Yuni yang berbahagia Ananda calon pengantin khitan Cep Muhammad Zikri naon ieu teh Munawarul Haq
pun anak nu nembe pameget ece eta teh pangageungna namina dikri ngan benten eta mah nami lengkapna Dikri Bahari asli kelahiran Tasik calik di Pangandaran tapi ibu hoyong rang pantai Pangandaran kampun anak we nu nembe telepon Adikri hoyong nginep di hotel di Pangandaran kersan pun anak mah serang pantai teh caket matak budak abdi mah jeung nyirorok kieu ge ka pibuah eta teh pun anak nu pangageungna tos gaduh putra 2 sajodo janten abdi putra sajodo pameget nu pangageungna nombe istri masih kene mondok di Miftul Huda incu 2 ti nombe sami pangageungna kan eta mah istri kadua pameget caroge abdi ngiring henteu piduana ti sadina karasana aya nuju ngalaksanakeun ibadah haji di kota suci Mekah mudah-mudahan pun lanceuk sareng-sareng jamaah nu dibimbing ku pun lanceuk dipasihan kasehatan ku Allah dipaparin kalancaran ngalaksanakeun ibadah hajina mabrur makbul ibadah hajina amin ya robbal alamin hatur nuhun Kang Agus sareng Teh Yuni nu parantos nangken tiasa tepang sareng urang Bojong Gede Kabupaten Garut Provinsi Jawa Negara Kesatuan Republik Indonesia titip ibu urang di negara Indonesia sing bisa ngajaga 17 rokaat mau dijikeun Agustus teuing mau ieu mah teu areling tadi kami disebut kurang ajar ayeuna 17 Agustus ya bu ayeuna teh masih kena bulan Mei nuhun hampun teh Nabi Muhammad ge nuju di Mi'rajkeun teh nampi tugas teh sanes Agustusan sanes upacara 17 Agustus tapi 17 rakaat lohor sabaraha rakaat asar kompak maghrib isya subuh jawab sok aya ibu hoream kana salat panggoreamna salat naon isya jeung salat ditambah salat lo tambah deui salat tingali ngecepunten ieu aya masjid di palih dia nu sok lebet ka masjid nu kompak berjamaah di palihan Bojong Gede utamina di dieu nu kolot atawa nu ngora pamuda atawa aki-aki cik atuh ibu teh malikir gaduh caroge masih kene anu masih kene ngora jurungkeun sindaikeun ini ka mas berjamaah abi rumah tangga baro boga anak sarole-sarole hah mun leuleus salaki bere pitam midaikeun berjamaah mun leuleus ku ibu salaki sing loba dibere sumanget dibere susu makalah ngegengel kok ditak berjamaah dia bere pepetel mah tak kalah gagantel kayak laki itu jalan mungkin ini kayak ceramahan mah ya astagfirullahaladzim ngomong sehat ibu salah kita jurukan ke masjid tong boro-boro nu cager salah ibu kudu ke masjid nu gering ge sing daekeun angkat ka dokter ke masjid atau ngadoreksakeun cager aja daek ngagotong salah ke masjid mapai jalan tarikan mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji masjid kapan bade naon teu karasa capena sabab aya pamaksudan hujan angin dor-dor gelap ukur payung nu ngiyuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun teuing ibu ge kajeun teuing kajeun poek kajeun leur angkat ka dieu hoyong naon hoyong pangao hoyong pangaji akang ge yakin lamun ayeuna gaduh tujuan jeung pamaksudan hoyong kenging pahala 27 derajat moal kahalang ku hujan tinggal make leueur tinggal mekel itu poek tinggal mekel lamun leueurnya na kitu lamun poek mekel baterai lamun hujan make payung maksakeun angkat ka masjid alus henteu ibu lamun hujan salaki di payung ka masjid teu alus tuna we di luar payung alus kumaha aya di moanya batur salat salaki ngengcai dina ka payung teu bagi ka bawa edan dieu sok ajaran ku aja batur geus Allahu Akbar salaki kieu
kamari keur usum bulan puasa abi masuk mata keung liwat ka daerah Garut komo ka dieu ka daerah Bojong Gede eta nu ngagugahkeun sahur da celain budak ngora aki-aki metik nu huntuna geus kali tilu bari geus unger ketruk kanami bari ditiupan Assalamualaikum geus moal bener cenah kitu mah dicas ge kalah ngelun sadelik muningakeun kasadayana ieu waos kantun tilu ieu waktos tabu ieu waos kantun tilu palaur cik punten bu lamun ibu nguping soal nu kitu di masjid hayang nyaling atawa keung ulah nyalakeun ka si abah mah bener eta teh bu saur ngan wajar bu ari kuntu geus tilu bari geus unger mah da kitu ka kuping lagi walaur bu salaur disangka mah palaur eta huntu nu tilu karena mah huntu teh geus unger dipangpaurkeun keletuk teh atuh eta huntu keur di bawah saur teh aja cuplak da huntu teh kuat keneh ulen nu digegel ari huntu mah da geus unger huntu nu tilu kabeh napalna ulen atuh si abah cerik jeung cerikan huntu erep balik deui ka masjid ngomongkeun waktu imsak eceuk bade cerik jeung cerikan huntu leungit kumapokna assalamualaikum wala sadelik kumalki wawas parantos seep tadi maya keneh tilu eceuk ayeuna mah geus erep kumalki wawas parantos seep nyingsak naon aja cikak yo hei nu jarak-jarak nu ngalora mempeng urang can kompak mempeng hir sing daek ibad komo salat berjamaah apalagi lalaki punten Kang akang boga keturunan akang boga anak sedengkeun anak bakal niru akhlak indung jeung bapak betul ari ka budak ngajungkeun sila berjamaah ari bapana kalah nonton Persib aya nu kitu lain pula Kang nonton Persib da eta mah karesep akang jeung karesep salaki abdi ngan waktuna berjamaah mah TV teh paruman sok akang kali itu ka masjid kajen da Persib moal budak-budak ka masjid TV moal protes geus diparuman akang ka masjid sok ibu geus diparuman budak moal TV hayang dilajuan moal Kang alus setelah laju mangga da eta mah karesep akang masing-masing ngan ibadah tong ditinggalkeun cik ayeuna mah bu nu sae nonton bola nonton Persib di Senayan atawa dina TV na kursi laju pupuju tong laju dina TV rek kumaha wujudna cengeng cai balu penting cing ieu mah cukup bener teuing da ece mah berentegi dong eta mah kalau aja derek ngengcai na lureun TV atuh bujrat TV lagi aduh bu makana ayeuna punten Kang Agus sareng Teh Yuni kunaon ngempelkeun ibu jeung bapa syukuran ka Allah intina hoyong didoakeun ku sadayana putrana nu bade dihitan Cep Muhammad Zikri supados janten jalmi anu soleh ngan solehna anak kumayot kuma solehna indung jeung bapana terang ibu mayot sok naon ai mayot teh gumantung kapan setiap anu ngagayot pasti sok bantu bantuan Kang nyorak Kang setiap anu ngagantung pasti setiap anu ngagayot pasti gitu minyak lantung minyak tanah nu ngagantung mah takmeun ya lah tong asli bisi pikasieun nu ngagantung nu ngagayot teh naon jeruk iya Kang Agus punten buku pami dietang-etang tenda dipasangkeun pelaminan ayeuna dipasangkeun ieu saeb sabaraha juta bahkan enjing duka atos ieu aya pagelaran
wayang golek jagat sun yaruri si cepot ngabodor atos da can eta berarti anjing bayaron deui sabaraha sepna ka Agus duh ka abdi teh eta ngan sok aya macet ieu tenda sabarahaeun anjing wayang sabarahaeun abdi ge kada diperhetangkeun punten mata abdi teh tadi teh punten Kang saestu hoyong naik kana panggung jeung paur jeung jangkung itu kecurigaan abdi pasti ieu lain abdi wungkul ternyata bade aya wayang abdi teh enjing mah beureum lamun enjing teh bisa pangungkeun jeung wayang leung aya jeung wayang cepel jeung artis abdi masuk trauma tah kamari pernah abdi mah bu bisa pangungkeun jeung Lesti teh atuh sareng teh terang ka Lesti panggung jangkung badak gagah bener geuning kitu nya bunyi ari ka artis mah masya Allah ribuan jamaah anu haladir wah komo pamuda mah pangharupna tingali di dieu mah udah teu aki-aki jeung nini nuju Lesti mah bu turun tina mobil disambut tangga dikawal ku polisi tah ku Satpol PP abdi mah tadi turun tina mobil eueuh RT aja naik kana panggung Lesti mah dituyun ku polisi ibu kualah abdi mah naik kana panggung MC ge kalah molohok Lesti mah ibu nama ge satengah lagu geus wur-wur nu nyalawer payu Lesti mah abdi mah geus rek sajam boro-boro ibu nu ngajakna ge eueuh nomor 2 lagu can amat geus turun tina panggung da teu aman bu seueur pamuda nu jaroge gerut teu aman nini kaseret abdi naroskeun kanu hajat da panasaran abdi mah sok aya teh dibekaskeun teh sok ceurik Pak sabaraha bayar Lesti cenah kunaon bu haji naroskeun bisi abdi rek meunang we ternyata bung dengan jengok 200 juta angka fantastis Lesti ceurik abdi mah teu era kuno hajat musapan dada Gusti meni beda nasib Lesti jeung abdi Lesti mah dikawal ku polisi abdi mah eueuh MC ge kalah ngaguleung teu 200 juta demi Allah abdi mah kuno hajat ku panitia acara can pernah diberi 200 juta da abdi ge ka dieu Kakang Agus hayang 10 juta ge ditawar deui Kakang Agus cenah sing ridho we atuh Bu Haji anggap we baraya abdi teh ngahuleung teu ngarti da jeung Kang Agus teh teu wau abdi teh kakarek apal ge ayeuna nah aku dianggap baraya punten Kang Agus keur kieu mah daya dulur daya baraya tapi insya Allah ibu abdi mah teu perhetangan ka dia nu penting maslahat manfaat ngayakeun syukuran ka Allah Kang Agus penting ayeuna luar biasa mulia naon sababna hiji dilebatan ku sedekah abdi ge geus dibere sanajan meunang nganyuk candi bandar tong dibalikeun deui ka tukang warung ka Agus ieu mah keresekan bahankeun ieu hiji ieu tah syukuran teh pangsaena amar bi sedekah aya sedekah ibu dipasantuangan tuh ku Kang Agus teu atuh tong malu teh jiga nu hayang dibere atuh kan beban urang mah tos dipasieun pangaosan ibu ngalengkakeun sampean dosa dihampura ngalampungan pangaosan nu diakeun ku Kang Agus alhamdulillah 2 amar lebih ma'ruf mulia na syukuran mah lamun dilebatan ku pangaosan ngan punten ka urang Bojong Gede bisi ibu bade hajatan hoyong ngayakeun pangaosan ngonang ceramahna tong tinu tebih abdi mah tebih di dieu we seueur kiai lah mangpaatkeun ta MC ge terangeun osok ceramah mangpaatkeun we nu aya ngonang tinu tebih mah resikona ageung sodako saeutik era gede eueuh ngan bisi keukeuh abah urang di urang Bojong Gede keukeuh hayang hajatan hayang syukuran ceramahna hoyong tinu tebih tos ulah saha-saha deui abdi we supados tepegat silatu amin ngan cenah hampura cek ibu teh geuning kunaon cenah ceramah lagi tuh hapunten Bu abdi mah geus wengi mah sok ngacaprak teu pugu keun bae lah kumalempengna huntu asal jadi doa di sadaya si ibu eta mah geus kaeli hei ibu tah ibu nu deket nu di kacamata awas ibu kamu bawa virus tah maur tah cek araya
goreng sangka ngan sugan jeung sugan mamanawian beda abdi dionang Kang Agus atuh abdi teh wangsul ti dieu teh jadi nama dulur dulur pancen edan jadi baraya jeung teh elin jadi wawu alhamdulillah urang seueur silaturahmi islahin baina nas nu katilu aya silaturahmi berkah mulia riungan Kang Agus insyaallah wasilah baru ka silaturahmi bakal panjang umur deet rezeki matang abdi kuih ti dieu teh yakin moal hese narima amal ka saya jeung kana amplop tapi mah teu butuh ku amplop da maot ge moal mamawa amplop naon rek dibawa mal kurang teu aya deui iwati amal urang dan nu maot oge urang lain soleh ih lamun ece maot mawa amal soleh ke soleh maot mawa nu saha da soleh oge hayang babawaan kunaon ari ece jadi dibawa mah amal amal urang nu maot nang urang nu dibawa nage amal urang nu maot na soleh nu dibawa nage amal soleh lamun ece maot mawa amal soleh engke soleh ditanya ku malaikat kunaon soleh ceurik teu mawa amal ka mana amalna dibawa ku Bu RT aduh doa di sadayana ibu harapan ayeuna Kang Uja Kang Agus sareng Teh Yuni sagala diayakeun dipasangkeun tenda ayeuna ibu didatangkeun hoyong doa murang kalina supados janten murang kali anu soleh ngan abdi moal naros kacep ayeuna dikri da cep dikrina ge teu acan dihitanan tah ayeuna mah ka akang we kanu tita tadi olohan ka abdi abdi mah curiga ka bapak tidak setiap ngalieukeur melong we ka abdi setiap abdi ngalieukeur seuri we akang boboh ka abdi oh kakena uhun sakatu tak komo ka akina lah uhun da akina ge nyiring mayar biasa ka incu aki abah ye enya teh incu teh bade hitan mau naros ka incu abah ka abah we abah aya di hitan nyeri teu nyeri incu ngan ari murang kanu di hitan mah yakin abah cep ayeuna dikri acan di hitan nyecep mah geus dipayunkeun ku abah ku ninina tos dipayunkeun nyecep kalau janten incu pokona mah budak leutik anu di hitan ibu payu kana duit tah ibu ge atuh sing malikir cek salaki teu bisa usaha salaki geuceuk hese neangan duit sok anjing mah badamian ku aja teh kang atuh urang di hitanan deui bayu sugan we ka akang teh aya nu mere duit sok ajaran ku aja bawa ka ditu ka dokter hitan salaki tuluy ku aja teh di tengah imah deui dan salaki aja teh di hitan yakin bu setiap nu ngaliwat lain nyecep tah lain bere duit nyiduhan wae nyeri di hitan atuh rek teh nyeri kumaha cek budak alit diajarkeun berdarah-darah sok akang di hitan teh nyeri ngan hampura kang da nyeri lagi ibadah ece nu jadi istri punten bu bapak nu jadi salaki tong nyampirakeun ka pamajikan bapak ternyata di wanita ada satu kesakitan yang merasakan sakitnya wanita tidak mampu dirasakan oleh laki-laki ketika ibu melahirkan betul? Hai laki-laki jangan pernah menyakiti hati istri kalau bandung kebrok berarti loba korban itu tersangka noong tidak rumah sahur sok kamu lagagabah istri itu multifungsi betul cok oh pekerjaan awewe yakin kang lamun akang jadi awewe mual mampu lah akang dibandingkan ayeuna jeung pamajikan akang moal bisa kitu kang lalaki mah tinggal istri kang leungeun di dapur aja nu katuh bari masak ngagoreng tempe nu kencah bari ngais budak terus tuh bu masih kene bisa kang bari ayeuna masak nu kencah bari ngeyong-ngeyong budak tak aya kucing liwat da anger ku suku tah dikitu tah panto kulkas can ditutupan ku bujur dikitu kan tah akang mah bisa kitu tinggal sagala kapi sakapna kapi gawe ku awewe akang mah gugah bobo sok punten kang lain abdi beda awewe rek ngamenangkeun ka ece ka pamajikan akang gugah bobo tibang ka jaman geus ka jaman baik deui akang tara sugan meresan kasur osok tara istri mah tinggal kang ini ka kamar kasur diberesan dirapikeun ini ka jaman akang mah mana teh geus mani we unggul anu mah bruk dina kasur bruk dina kursi osok kitu tara salaki ece pamajikan makang tinggali
datang ke zaman leur disikatan tuluy ayeuna odol jeung sikat gigi amayacak diberesan. Itulah perempuan kan capek gawe tapi teu kapake nya sih enggak. Aya deui anger keneh kitu. Punten Kang, matak lamun akang menyakiti hati istri punten Kang, dosana dikabina-bina. Ketika akang istri melahirkan tong boro-boro dina waktu ngajuru ibu nuju hamil, ibu sabaraha bulan lamina? 8 bulan. Abot henteu patuangan, beuki ngaalitan, beuki ngaageungan. Akang upami mangul beban 9 bulan dina tak tos ngaros berat ku akang bisa diencangkeun. Ibu 8 bulan hamil osok dipihapekeun ka salaki lamun kaon. Suanceur ibu teh, "Bapak ieu rek ka pasar mi hape heula." Teu, ka mana-mana dicanakan. Akang ulah sakeun ka menghina, pada postur tubuh bojo akang jadi berubah. Sare pamajikan kuban hamil 8 bulan, kumaha cek salakina, "Gusti, mamah juga odong-odong juju lautan." Keun bae Kang da pantes atuh rek jiga odong-odong juju lautan. Da sabanding atuh teu saimbang ayeuna beuteung antel kana kasur tareng jeung suku mangga. Pantes ungkul-ungkulkan. Eta mah katojen ku salaki pada pamajikan kuban, kumapokna Gusti cenah eta puter jiga gangsing tong kitu kan. Sakit hati da akang mah meskipun lalaki gagah kuat moal bisa hamil mata opat hal nu teu bisa dipigawe ku lalaki ngan ukur ku awewe hiji men eueuh lalaki nu bisa men aya ge mencret. 2 nu teu bisa dipigawe ku laki hamil akang badag patuangan nu di jero lain janin kadut. 3 nu teu bisa dipigawe ku laki ngajuru akang setia ka pamajikan. Cek bidan heujeurkeun tarik napas cek ibu teh muhun atuh bidan da tarik tamang na Agustusan. Akang canggih pamajikan ngahujur akang geus milu bebantu. Cek bidan teh heujeurkeun deui. Cenah budak tarik kaluar sakali deui. Rambutna geus katingali padahal rambut inuna keneh. Geus tilu kali ngahujur borosot teh pamajikan makang naon budak nu kaluar akang borosot koneng. Obat teu bisa dipigawe ku laki naon nyusu. Osok salaki ece nyusuan. Nyusu osok. Pan kitu. Anak cari salaki ge milu curi. Namanya gereup ece teh budak teh kocea. Cek ece teh bageri heunen. Da meureun salaki teh ningali hiji deui nganggur. Milu leweh wah. Gorok jabrigna goak. Cek ibu teh geuning bapak tong bogoakan sok eta sebelah di kok kana samanan jeung budak. Sabelah susu ku budak sebelah ku bapana tapi ka ulun suruh teh offset cek. Kutang ngaluhureun dada susu na hadapan bujal. Maka kapunten Kang, istri itu masya Allah perlu dihormati, perlu dihargai. Tingali Kang jeung Nabi ka bojo manggil dengan kata bahasa apa? Ya Humaira, wahai bidadariku. Pernah ibuku salaki disebut gitu? Udah salaki ge mikir atuh udah meureun ceu. Banyak pamajikan hidung ya Humaira. Kapayang salaki ya Humaira, wahai bunga jawer kodong. Atuh minimal akang teh serasikeun nya ulah matak berubah drastis ari keur engal nikah akang manggil ka bojok menik neng menik ayam. Ari ayeuna geus boga budak minta jajan tuh ka ilung sia. Cek ilungna teh tuh cenah ka bapak sia. Berarti anak nu minta jajan teh eta teh anak. Engal nikah mah Gusti ka pamajikan teh menik ayam, ecek menik aa. Ya Allah, usung hujan dituyun ku akang pamajikan tiap penting dikekepan. Kunaon pamajikan geus ieu ku akang malam Jumat lain dikekepan ka ditapak lurah sakit menjadi pamajikan. Salaki kalah ngahulung. Kunaon da ngahulung disidik-sidik atuh da mamah teh jiga kunti. Susu ditoel meuli teu oyak-oyak. Dibawa nang kara kalah jiga ceplok nok nang puyang. Dibawa ngarengkol kalah keplong. Ditinyot kalah nyelap na huntu. Kene aku Kang hitung-hitung ada harga sok murah we Kang. Ih, da geus kolot mau kitu ningali kana nu kitu, syukuri nikmati anu aya, jangan pindah ke lain hati Kang. Ari akang mah pamajikan geulis hayang anu duit teu dibere Kang meuli skincare na. Sok cekeprek mumpung aya. Cantik itu perlu modal Kang. Ieu mah lain dipake meuli jeung pamajikan
cantik kok dia bakal pakai udun udun museng ari meuli obat kaduga ari dengan sangu jeung baslub lah sering aja jadi hati ku salaki sing tarik sering teu tah punten cek tong buru-buru aja abdi ge pernah asli abdi ge cek kamari mangalaman ku salaki di baeudan jadi hati cek abdi ku naon baeud we ka umi hoyong kopi teu yang nenen mung atuh kunaon cek ai baeud we ka umi ari umi cenah wayah ge kakarek balik tas di mana kapan umi teh tos naos lah cenah teu percaya maknya balik ngaji dina mobil oh berkat nasehat aja mata kapunten Kakang Agus jeung Teh Yuni abdi ke wangsul di ditung jeung dipaseueun jeung alhaki pan pokona mah nitip Kang ye bojo jangan sampai terluka istri jangan sampai tersakiti akang hidup di alam dunia terasa hampa kalau tanpa ada wanita betul hidup akan terasa sepi kalau tanpa ada istri yes kumaha kewajiban salaki ngamanja ngabahagiakeun tong ngagawe setuju cek abdi cek hadis nabi sok miwarang ka bojo karena mata mimiti ngepel nyetrika ngasuh budak ayeuna gegero eta teh kewajiban salaki tos enjing mah euceuk carali tong marasak antep kabagian eta kewajiban salaki mata ieu ka ibu-ibu nu boga ayeuna awewe budak bikeun ka laki calon salaki teh entong kasep da kasep mah Bu aya batasna tingali salaki eueuh bare tong kasep ayeuna mah kasap oke sidik-sidik wocel salaki teh geus digarangin nang bubu suku jebra guntu koneng nu kumaha tuh butuh salaki mah nu jujur nu tanggung bisa ngabahagiakeun salak akang pamajikan cukup hiji tong hayang dua hiji we karunya nu dua mah cek sok loba pasean nu ngora didudut ku nu kolot dibenyeng ku nu ngora gara-gara naon eta teh pasea nu kolot jeung nu ngora eta teh marebutkeun kanyaan anjing dikanu kita jeung aja lain salah wae kaliru eta teh sampai Astagfirullahaladzim ibu araya ini mah bagian batur bagian carogekeun antep ibu mah hiji kewajiban ka caroge teh taat turut ka salaki cek salaki nyangu cek salaki masak ngan ke heula salaki nu kumaha heula nu kudu dituruti ku istri teh punten akang kunaon kada ngabahagiakeun pamajikan kudu ngamanja pamajikan akang bojo mah tong didamelkeun tong digawekeun karena wanita bukan diciptakan dari tulang kaki bukan diciptakan dari tulang kepala berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga mohon nu kudu wajib usaha adalah suami kunaon istri kada dibahagiakeun wanita bukan diciptakan dari tulang pundak berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga kunaon ulah dinyenyeri sabab wanita bukan diciptakan dari tulang kaki berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk diinjak-injak kunaon istri kudu dibahagiakeun wanita diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati berarti istri bapak kudu dihormati jangan disakiti sok atuh sing kebrok kabeh atuh hidup awewe hidup awas ibu ayeuna ibu tong hidup sok jeung kudu ayeuna malik diri ayeuna resapi geuning ece ayeuna boga perhiasan ginding ku pake pedal ibu tara usah tuh salaki nu ngesangna tuh salaki nu mun kurang napakah hati salaki ulah kalakulin ka imah coodah salaki ka sawah amparkeun sajadah doakeun salaki nu keur di sawah ieu mah kana unyak anu ka Bang Emo aya nu kitu awe di dieu itu tuh mah make tiung moka ieu mah salaki ka sawah teh kalakulin ka imah Ceu Yayah jeung Ceu Isah ngaliung jeung Ceu Kokon jeung Ceu Rodia aya bari kieu yo alaremok saya Bu janji jeung Yai ieu Bu salaki ka sawah amparkeun sajadah usolli salaki tani salaki kerja ngadoa salat duha 2 rakaat Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu doakeun
jagalah suami, jangan kau sakiti. Soal bantuan, jangan kau sakiti ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau hianati marahnya suami, murkanya ilahi. Amalkeun ladang ngaji, mun salaki eker pusing, pamajikan entong rungsing, mending buka kutang jeung samping, asongkeun bujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyanung wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung dan ngora geus melenung. Naudzubillah kemen. Ya mah jangan jadi wanita matre, ada uang abang, tidak ada uang abang, tetap melayang, tetap disayang. Bu, ada salaki aja sok gawe naon di bumi di dieu. Kebon, sayuran naon di dieu? Cabe, tah soal kentang banyak. Mun ibu balik di sawah teh di kebon teh salaki teh sok ku ibu teh sambut ku uluk salam suntangan 8 kesana. Oh sok kitu tah akang pamajikan. Mun salaki tas ngalah kentang. Juri goge repet. Buru-buru papageun kalawang, butuh hate anu senang, dibarengan ku senyuman osok tara. Ibu teh cekap kitu salaki balik di kebon tas ngalah cabe teh tuluy udaran bajuna, tuluy susutan kesangna, dihihidan salirana, taros naon kahoyongna osok tara. Sok sing bari Kang. Akang bade ngaleut heula, akang bade tuang heula, akang bade ka jamban heula, akang bade ka kamar heula osok tara. Boro-boro jam di getara. Atau minimal panggilan lah cenah sing ngararena serasikeun we. Mun aja ka salaki nyebut papi berarti akang ka pamajikan nyebutna mami. Gitu, ulah nyebut papi, akang nyebut mama, teu serasi teh teu ngareuna. Mun ibu dipanggil mama berarti salaki papa. Mun ibu nyebut papa berarti ibu mamam. Mun aja nyebut abah berarti aja teh salaki nyebutna emak. Mun abi berarti umi. Sok aya nyebut bunda, bunda berarti salakina panda. Eta pasanganna aja bunda, panda, abi, umi. Oh. Naon atuh budak hayang soleh? Sos aja lanjut da eta pokona adibu auladakum, didik ku pendidikan agama. Hubbillah budak sina cinta ka Allah, ibu teu tiasa ngadidikna pasantrenkeun, ka madrasahkeun, usia dini ka PAUD. Aya di dieu madrasah? PAUD aya. Geus dewasa ibu hoyong kanu tadi pasantrenkeun ka abdi atuh ka Cineang ka Tasik hayu. Ieu mah budak dipasantrenkeun ka karek saminggu geus dibawa balik deui. Bongan cenah batur ge di pasantren mah budak teh jadi buduk. Tong kitu Bu, Kang Ujang almarhum. Di pasantren teh buduk. Kang Agus pernah masantren pasti ngalaman buduk. Abdi ge bisa kieu teh ladang masantren. Maknya bisa ceramah ladang. Teu ngacaplak itu mah ladang. Langsung ibu gitu. Keun bae buduk-buduk ge baroro kecap. Aya buduk barokah. Ieu kunaon ibu mangpaatna budak bisa ngaji, bakal maslahat manfaat barokah mah keur indung jeung bapana. Ibu teh engke bakal dipinta pertanggungjawaban ku Allah. Lamun anak teh bisa ngaji rugi. Ari anak bisa nyanyi dibangga-bangga, emang ibu engke keur sakarat rek dideuketan ku anak teh bisa nyanyi moal ceuk. Sok aja teh keur engkak-engkak kan sakarat budak teh bisa ngaji, bisa nyanyi celik tah budak teh naon nu kudu dibaca indung keur sakarat. Budak teh kalah ngadeuketan, mama aku persembahkan lagu yang terakhir. Oh bila sina cinta ka Allah ti ayeuna didik kalimat la ilaha illallah. Engke teh ibu teh keur sakarat teh ngadeuketan budak teh mama tuturkeun kalimat tu diucapkeun ku abdi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngalepaskeun nyawa
ibu betah diantarkan ku anak anu soleh, ibu ninggalkan dunia ge betah da gaduh budak soleh. Budak biasa maca Al-Quran, hobil Quran, sina cinta Al-Quran. Engke teh ibu teh nuju sakala teh dicakatan Yasin, dibaca ku budak wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kencak atuh budak maca Al-Quran betah genah ibu. Bu, baik nganusuk mata ngagodak karena iman teh hiji awewe, dua anak tilu dunia mata titip latul hikum amwalukum wala auladukum andikrillah pepeje harta banda kan anak tong mata jadi penghalang karena jalan eling ka Gusti Allah. Hidup itu penuh dengan ujian, cobaan, rintangan, mata kudu kuat iman. Komo lalaki sok loba papangi jeung ranjau ketiduran. Mun jiji karana cek abdi ge edan da si edan mah paur abdi mah disangrepan ku edan sieun balik ka bawah ge cok ku teh tewak tanu make kacamata pokona make tadi tadi nu teu eling ka abdi nyebut gelo ayeuna abdi mah teu ridho pokona masak eta teh cenah make tiung hideung pokona mah yuk urang babarengan nu nyebut gelo urang dicekel tuh dicekik mapae yuk mau pengaya kiai urang bodoh ilmu serenkeun ka ajegan serenkeun ka ustad urang cinta ka kiai budak bisa ngaji bangga eta teh urang sabijeung cinta ka kangjeng Nabi setahun sekali bu sok kiai nu nguruk budak ngaji da moal rugi atuh beulikeun sarung THR TBHS nu 1 juta ieu mah sarung kiai teh urut tilu maot deui aku dipake imaman berjamaah teh ngajungjurigan makana di lembur abdi ayeuna seueur kiai jujur sina cendang mah geus moal bener kudu dirukiah ka kiai geus nyebut juri ka abdi geus nyebut gelo Gusti aku adi kurang dieu kuyuhan Bu RT ngurus warga nu arenan ieu sama manganyakeun Bu RT urus warga nu teu arelin palingan Bu RT tegang ngeceuk mikiran warga arena eling-eling dulur ibadah ulah berang penting ulah bisina kaburu geus maot mah hanya kalbu sok urang ka jero kubur dikubur sorangan poek henteu tuh apaleun edan mah di jero kubur poek berarti geus ngalaman nya teh ririwa wilujeng wengi ka ririwa juga cemang ke ti makam balik deui ka makamnya ada geus apaleun dikubur ada mah geus poek cenah apaleun berarti geus maot ieu teh keur hirup kadua kalina nu moekan mah dosa nu nyaangan amal mana amal nu bakal nyaangan hiji sedekah jariah dua ilmu anu manfaat tilu doa anak anu soleh urang doakeun sakali deui cep ayeuna dikri nu bade dihitan sing janten urang kali anu soleh amin ya rabbal alamin kalabat mulia ya syukuran luar biasa tilu perkara tos aya sedekah pangaosan silaturahmi insyaallah tujuan Kang Agus ibu nu angkat ka dieu sami ibtigha amardatillah karena Allah mudah-mudahan nutihi ajrun adima Allah memberikan pahala berlipat ganda sakitun kapihatur kirang langkung da kundur kasadayana cipojo jalan Cieurik tu geuning jurik mah geus carengkat barali keceu da jurik mah pasti tersebut kana doa jurik mah tersebut kana doa mata krek ngadoa eta nu pentingna eta dagingna jurik mah geus carengkat ngajujurkeun bujur diuk deui sieuna tulang ayeuna rek dibere dagingna doana kala ka uy ari ece mun teu da jurig mah sieun ku doa ece sok uih ti payun jurig mah mata ku uih ti payun eta teh ngaranna ingat aya jurig guys budak ece keun uih salena ge aja urang ge bakal awitnya mudah-mudahan angkat di bumi ka di urang dihampunkeun dosa aruy ti di urang sing karengi ilmu anu manfaat amin ya rabbal alamin cipojoh jalan Cieurik malikupat di abonan pepeueuh pamaruli ulah ngupat ka awanan saestu yang dipanjangan waktu santos tanya kapan kena ku paribahasa sikabayan meuli kina ti cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteung geus abdi mah teu ngajawab kitu nu ngajawab lapar nu ieu nu ngajawab bukuru bukan nu itu berarti adi lanceuk nu ieu jeung nu itu teh sarua nu hayang ngeundahan
mangga wilujeng ke aja di bumi masing-masing aya tuangan aya leueuteun tinggal taruang nu penting saripati tuangan nu dituang ku urang anggo kamu ibadah ka Gusti Allah pi beukeun jaga urang di akhirat. Buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca Al-Qur'an jeung maca sholawatan. Aminan. Buah kaliki mesra di parapatan mun Kang Agus ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Amin. Atos. Apunten Kang Agus beurang iman atos di mana-mana pangaosan wangsul biasana dina mobil sok aya beas nu di karungan aya mie nu di kardusan. Hapunten Kang Agus eta manu atos. Kang Agus nu teu acan jangan banyak beban pikiran mangga we kanu atos geura nurutan. Nah haji abdi nyeros kitu supados aya persiapan. Supados ayeuna ibu bapak ayeuna saling emutan magi jalma sokeuna ku kapohoan. Hapunten Agus nitip abdi nyeros kitu tong dianggap heuheureyan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tu ibu nu dijuru karunya nu marakel tihang gagang teh ngagagang naon aja karunya eta teh tim YouTuber teh urang mana aya urang Tasik aya urang Majalengka eta mah ka mana-mana tim miti abdi kamari di Majalengka di Sumedang teh pikeun ka di hayo he lutur-lutur. Jigana eta mah maot nage bari mamanggul eta. Ih kapan maot teh kumaha kebiasaan keur duniana. Ibu keur salat pasti maotna keur kieu. Salaki ibu keur musuk maot teh berarti keur kieu. Tukang kamera berarti maot nage keur mamanggul eta. Mudah-mudahan sana urang maot dimaotkeun ku Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.